Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana, aturan penak deui sareng ngaritnya dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu biasa dicana ku Kang Arit. Dongeng Sunda anu nyenak judul atanapi jejer carios nyaeta Buuk Indung. Alhamdulillah hayeuna teh tos dugi atanapi nincak kana sari ka 18. Asa teu karaosnya mitra sadinten teh asa nyerelek kitu waktos teh. Duga panginten bakat ku betah atanapi kumaha. Urang ngeureuyeuh nikreuh we mitra alon-alon asal kalakon. Kumaha ieu jucungna bantar, kumaha ieu jucungna lalakon Buuk Indung. Mudah-mudahan ieu dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pangbebrah kana manah ka mitra-mitra sadayana. Ieu mah landong we nya tambi teh gado ngagayot bari urang upami pamegetna panginten sambil ngopi nya mitra anu nuju nyase atau nuju icalan, anu nuju ngadamel, anu sempat ngabandungan ieu acara dongeng Sunda wilujeng ngabandungan. Kamari teh dina sari ka 18 nyaeta nuju nyarioskeun Jang Pudil sareng Jang Rancung anu harita kapegat ku patua nya Saparakanca. Dugi kadinya mitra kumaha ieu jucungna, kumaha lajenganana anu aya tujuan bantar panginten intina hoyong Malaspati kaki badal anu tos jelas nandasa nujanten ramana ku cara radikal atanapi ku cara diracun. Sareng kumaha ieu lajenganana Jang Udil sareng Jang Acung. Nah kumaha dugikeun ka nyanak sasajen ti Gunung Aseupan da upami ka penaku Ki Badal nya duka. Mitra dongeng Sunda Buuk Indung karangan Kang Arit Bentar urang kawitan bae. Der. Dari dibikeun mah asa ku pamohalan jeung pan biasana mah ari ngaran sasajen mah es tuning tara dibawa deui tapi ditunda we di ditu. Kitu ceuk patua kampung kituna teh bari krung asa can kaharti asa can kaotakan naon anu dicaritakeun ku si Kudil jeung si Rancung. Atuh anu saterusna si Kudil jeung si Rancung ngecagkeun tanggunganana. Pok si Kudil nyarita deui. Kieu patua. Oge kasadayana. Ku abdi bade diterangkeun supados teu salah sagi panginten nya. Abdi teh tadi siang nya ku Ki Badal teh dipiwarang mantuan nyaeta kanggo ngayakeun sasajen
di ngawitan abdi ngawakan hayam, mencit hayam, bersihan bulu na rupi-rupi pokoknya mah abdi masa dinten tadi mah sareng si Acung tuning sibuk patua punten sanes sombong sibuk pisan pokoknya mah abdi teh gudag gidik kaditu kadieu tah malahan mah abdi jeung si Acung diajakan pisan ka Gunung Aseupan, diajakan ge langsung ku Ki Badal tanpa ngagunakeun pelantara gitu, langsung Ki Badal ka abdi. Nya abdi teh ngiring we ka Gunung Aseupan. Janten upami kitu mah abdi teh sanes dijieun-jieun. Teras abdi nyaku Ki Badal dipiwarang nyanak sasajen. Janten anu ieu mah disebatkeun langkungna. Patua oge kasadayana ieu mah jerekna gitu. Darita sasajen teh seueur pisan, seueur pokona mah patua seueur. Janten saur abdi ieu mah mung sasana nyaeta nu dicana ku Ki Badal mah nu dicana ku abdi mah alahan mah di ditu ge seueur keneh patua atuh bilih patua Pak RT oge Aki sareng Mang Uu bilih ieu mah bilih teh percantan ka abdi sareng ka si Acung ngawe ka ditu mangga buktoskeun supados ari kitu mah pan katinggal ku pajabat. Janten anu ieu dicana ku abdi mah tuning pamasihan Ki Badal sanes kenging nyandak pun paralun amit abdi. Tah kitu patua kitu ceuk si Kudil dina ngomongna siganu heueuh siganu nya pisan keur ngayakinkeun patua jeung Pak RT Aki Dira katut Mang Uu. Eta ku bisa ngarekana si Udil yen manehna cenah dititah ku Ki Badal babantu nepikeun ka diajakna. Lugat legotna si Kudil hebat. Atuh sararea mending ngahuleng. Ari ngahuleungna teh nyaeta mitra antara percaya jeung teu percaya. Ari percayana da memang aya buktina nyaeta sasajen anu dibawa teh. Ari teu percayana cek pamikir patua kampung sabatur-batur iraha Ki Badal bager jeung ti iraha eta sasajen bisa dibawa. Pan Ki Badal teh dina ngayakeun babakti teh lain karek sakali ayeuna tapi geus mineng. Karek kajadian pokona mah nepikeun ka sasajen dibawa. Pok patua kampung nyarita deui. Ya ari kitu naman mah teu naon jang. Teu naon ari keur patua mah. Jeung lainna naon ari ngaran patua nanya kitu wajar patua salaku kokolot di ieu kampung. Inggis
jeung Inggis. Ujang nyokot. Jadi ariwang patua mah. Lamun ieu sasajen dicokot ku Ujang, kabayangnya Jang. Kabayang lain leungeun tah nu bakal pindah teh. Tapi siga-sigana mah beuheung bakal pindah tah kana taneuh eta nu jadi paur patua mah. Sabab batua geus apal kumaha sifatna Ki Badal, bengis. Gitu. Tapi patua oge hampura. Lain patua nuding ka Ujang duaan. Ieu mah sieun jeung kasieunan. Da lamun aya itu ieu mah nya tangtuna ge heueuh patua salaku kokolot di ieu kampung bakal kababawa. Pantong boro urusan jeung ngaran Ki Badal. Pan urusan jeung warga nu sejen ge anger we ngagugusur patua, ngagugusur Pak RT jeung kokolot di dieu kampung. Beureun Ujang ge bisa ngarasakeun, jeung Ujang ge bisa apal. Lain patua agul ku payung butut. Sabaraha kali Ujang duaan ku patua ditulungan, ku Pak RT dibelaan, ku Mang Uu dipangeunengkeun, ku Aki Dirapan dipisah. Inget meureun kitu ceuk patua kampung satengah mamatahan ka si Kudil jeung si Rancung. Mohon patua karaos pisan eta ge kasayan patua Pak RT Mang Uu sareng Aki Dira. Da abdi mah ieu mah wantun disumpah. Patua bili bade nyumpah ka abdi. Bade sumpah naon nu peureus ka abdi? Tong boro patua abdi mah sumpah pocong. Sumpah hantu. Sumpah suster ngesot, sumpah naon mangga. Ngiringan abdi mah. Bade susumpahan mangga abdi mah. Bilih patua sadayana teu percanten. Abdi rumaos aya ti payun namun sok ula-ala kana barang bopo pelakan. Dari abdi mah emutan teh boh ninggal buah tos ararasak daripada ku codot nya maning diala ku abdi. Kitu ari emutan abdi mah. Kitu ceuk si Kudil bisa we dina ngalegotkeun omonganana. Salah atuh boga pamikiran kitu. Memang eta teh tatangkalan bubuhan teh geus asak, tapi kan aya nu bogan, aya nu melakna. Da teu dipelak mah moal jadi. Jeung ari masalah patua mah teu hayang nyumpah Ujang. Teu kudu aya susumpahan. Ieu Jang Kudil, Jang Rancung. Bener jeung salah mah moal pahili. Sabuni-bunina anu meuleum talasi pasti bakal kaameu. Terkecuali tuh meuleumna di awang-awang. Ari keur patua mah salaku kolot. Ya percaya ka Ujang. Ngan lamun Ujang ngabohong, ya eta mah risiko tanggung sorangan. Patua mah teu sanggup keur nyihareupan Ki Badal. Nya sok ayeuna mah rek marulang mah. Jig geura marulang. Katambah ieu teh pan geus penting. Tuh.
Sewaktu narek kajaran janari hampir jam 1 kitu cek patua kampung mitah marulang kasih kudil jeung si Rancung. Da cek pamikir patua dituluykeun ge ngobrol jeung barudak ieu mah moal asup moal bener. Da anger. Ari rindat jalma bohong mah mitra katinggal. Anu nya tina bibir jeung anu nya tina hate beda. Keur ngabedakeun jalma julid, jalma hianat, tina rengkak jeung paripolah oge. Punten Kang Arid nagaris sakedik. Ayeuna zaman IT zaman digital. Upami hiji jalmi nga-WA ngalangkungan WA. Pan karaos ku mitra-mitra ge panginten sebatas ku tulisan bakal karaos. Mana anu ngewa, mana nu henteu, mana nu nyungkun, mana nu leceres, pastilah karaos ku sadayana oge. Angot upami nganggo bahasa tina digital tah. Komo lamun urang dijawabna ku hate ku kolbu, yakin bakal karaos pisan. Mohon atuh patua, mangga kasadayana kitu cek si Kudil. Kitu nate si Kudil gura giru indit. Didinya lain naon bisi katohyan ku patua kampung. Patua teh lain kolot-kolotok munding guntal gantelna beung munding, tapi kolot anu geus jadi dina segi pangalamanana bisa ngabedakeun mana omongan bener mana omongan salah. Hari-harita patua kampung ngahuleng cek pamikir patua ieu geus aya deui tanda anu bakal piomongkeun, anu bakal ricuh, nu bakal ngaganggu di kampung Cibeet. Kok patua nyerita, aduh PRT udah nganggu ieu budak sifat jeung kalakuanna bingung ari keur patua mah. Dikerasan minculang, dilemesan ngalonyeng. Nah kudu dikumaha ieu bebenyit. Da kurasa patua mah moal mungkin eta sasajen dibikeun ku kibada, moal mungkin. Masih kukumaha onam oge moal. Kitu cek patua bari semu anu bingung sabab geus kapikir ku patua kumaha akibatna kaharu. Hok aki dira nyarita nya patua bener pisan. Ieu tanda bakal aya kajadian naon. Yakin aki ge bisa ngarasakeun yen eta budak teh nyaeta si Kudil jeung si Rancung seolah-olah maok sasajen. Mungkin ari dibikeun ku Ki Badal mah ngan anu jadi kaingis jeung karempan aki sieun kapanggih wungkul dan matak nyilakakeun mah mun kapanggih
nya leuheung lamun teu kapanggih. Ayeuna urusan urang ge pancan beres jeung Ki Badal teh. Datang tuna bakal papanjangan ieu teh patua. Uningali kamari ngaran si buron. Terus ele jajaten kujang Bantar ge pan eta teh keur pikiraneun urang. Urang kudu nyiapkeun pikiran jeung tanaga keur nyinghareupan Ki Badal. Sedengkeun urang teu bisa kumaha ngan saukur bisa ngandalkeun Jang Bantar. Tuka teuing aki ge lieur ngabandunganana. Kitu ceuk Aki Dira. Jadi mitra lain patua kampung Aki Dira. Pak RT jeung mau ge ngilu bingung. Yakin ieu bakal aya buntutna anu tumiba ka kampung Cibeet. Sedengkeun pan geus jelas tempat anu sok dipake pemujaan mun pemujaan teh mah babakti pan eta teh jarak 2 poe sakali teh sok dibersihan nyaeta ku anak buah Ki Badal. Tangtuna ge bakal hiji pertanyaan. Lamun sasajen eueuh yakin bakal ditaluntikna. Nyalah Ki RT ayeuna mah anu penting mah urang ngadoa we ka Nu Maha Kawasa sabisa-bisa. Urang sararea sing aya dina panangtayungan mantenana. Jeung mudah-mudahan Jang Bantar sehat salamina. Kitu ceuk patua kampung eueuh di jalan iwal ti kudu pasrah ka Nu Maha Kawasa. Ari harita mitra si Kudieu jeung si Rancung geus nepi ka imahna. Tapi teu asup ka imah indung bapana. Da supaya imah indung bapana mah geus teu diaku, geus teu ditarima, geus dimangsa bodokeun. Indung bapana saolah-olah geus ngalapurkeun ka si Kudieu. Rek dicacag, rek dibaregos, arek dikarungan ge mangsa bodo cenah. Mang geus teu sanggup nyinghareupan ieu bebenyit anu sakieu bedegongna. Jadi sifat jeung kalakuanna si Kudieu teh mitra lamun kitu mah tos teu kaotakan we. Lenger, panjang leungeun. Jeung dina kituna mahena gede kawani jeung gede wawanen. Teu ieu ngarasa sieun, nya tong boro sieun ku itu sieun ku ieu. Padek dipaehan ge mahena mah teu sieuneun. Kitu eta dua budak. Harita si Kudieu jeung si Rancung nyaeta katukangan imah bapana memang rada anggang ti dinya mah. Ari dinya aya saung nya lumayan we rada gede. Ari eta saung nyaeta paragi caricing si Kudieu jeung si Rancung. Tapi sanajan eta saung angger we ku si Kudieu jeung si Rancung digegenah. Palataran hareupna dibersihan jeung aya tepas nyaeta paragi manehna caricing, paragi manehna nangkring. Jadi lamun ngunageun kana ieu carita lamun ngabandungan ngaran eta budak si Kudieu jeung si Rancung sakabeh anu aya di kampung Cibeet geus apal sifat jeung kalakuanana. Anu saterusna eta babawaan diteundeun gek si Kudieu jeung si Rancung dariuk dina tepas saung.
Cek cung eta bakakak urang amankeun lah ayeuna naon diantep mabisi ku ucing leung eta ucing huluna nu leutik paur mah loba ucing huluna gede kitu cek si Kudil. Bener neng urang amankeun lah bener bisi ku ucing tapi urang mah rek ngamankeun eta endil cau Ambon lainna naon bisi ku lalai badot tuh tingali eta cau Ambon ni beradag itu barodas kitu nate si Rancung kop kana bakakak kop kana cau Ambon nyukot sasika. Bener mitra ci Ambon teh bararadag da kapungkur mah cau Ambon teh can semu asak na tangkalna mah teh can dituar enten sareng ayeuna nya kapungkur mah upami kolot teh laras kolotna. Ari bakakak dibikeun ka si Kudil yah dia sok kancang amankeun lah hari geus aman mah disumputkeun beteung makan nyawan ku batur kitu cek si Rancung. Anu saterusna si Kudil ngahampol deui bakakak si Kudil ngahampol deui bakakak sigana mah lapar deui da tadi geus lempang anu sakitu jauhna bari barang bawa pesangna ge masih keneh katingali baseuh renung dina tarangna cacak-cacak harita geus tengah peuting komo lamun beurang sigana mambeureun baseuh we awakna. Ari si Rancung ngadaharan cau Ambon kituna teh bari peureum beunta beres ngopi duanana ngabaheuhai kituna teh bari semu lelengutan siga nu nikmat pisan siga eueuh kabingung. Keur manehna duaan mah hirupna eueuh beban pikiran itu jeung pikiran ieu anu penting mah hayang barang dahar indit mau bedog aya ala dahar atuh nu perlu dipasak-pasak itu jeung kitu we kalakuanana. Keur kitu mitra kadenge aya sora nyaeta aya sora ajag anu babaung dituturkeun ku sora angin meningak kelebuk. Si Rancung jeung si Kudil cing korejat reuas ngadenge eta sora anjing jeung angin. Pok si Rancung nyarita, aduh Dil eta aya sora anjing meni babaung kitu jeung eta angin agelbuk kitu tarik boa anu ngageugeut di Gunung Asepan siah nyusul ka dieu kumaha kitu cek si Rancung. Alah angsa bodoh cung rek nu ngageugeuh arek nu ngagege rek nu ngahuhu rek nu ngahehe mangsa bodoh teuing.
rek datang nanaon ge ka dewek. Ku dewek mah dilayanan, pasti dilayanan, pasti diladenan. Iya, rage nu kitu patut. Iya, cung. Keur hirup urang mah hirup maneh jeung hirup urang geus kagok euy. Kagok borontok kapalang carambang. Pan hirup urang mah ku batur geus teu dihargaan. Ku indung bapa geus dipiceun. Matak bodoh teuing. Benar deul euy, heueuh. Benar mun di pikiran mah jeung masalahna panaman heueuh. Di pikiran teuing lah. Di pikiran teh masalah nu kitu patut mah kitu ceuk si Rancung. Saruana 11-12. Daleres mitra. Dua nanang geus eueuh kasieun. Teu sieun satungtung buuk oge. Ceuk paribasana rek paeh os, rek hirup neut. Eueuh beban keur manehna duaan. Mucuk basa kiwari memang gua pikirin kan gitu. Eta sora angin jeung sora anjing. Anjing leuweung beuki lila beuki deukeut. Keur kitu teu kanyahoan. Ciluk, aya dua makhluk anu pikasieun. Datang ka hareupeun si Kudil jeung si Rancung. Eta makhluk parendek. Jadi teu jangkung. Tapi awakna mah baradag jadi rubak kakigir. Beteungna baru dayut kumaha we anu keur haramil 8 bulan. Ari bujana dosol ka hareup. Lamun dikenyot ku budak teh bakal geunaheun. Irungna jeung bibirna monyong panjang ka hareup. Kumaha we irung bagong. Ari panonna leutik sipit gular-gilar tapi herang tur moncorong pikasieun. Moncorongna teh kumaha we batre komo harita keur kaayaan peuting atuh katingali pisan. Jeulina panjang, leungeunna ge panjang. Kukuna sarareukeut. Eta kukuna lamun dipake atawa lamun dipake ngaut piraku teu gartihan. Ari awakna pinuh mitra ku bulu. Pokona mah sakujur awakna ti luhur nepikeun ka handap teh pinuh ku bulu. Turu buluna teh hareuras. Kumaha we jara. Ari eta makhluk teh nyaeta pokona mah mitra eta makhluk teh pikasieun pikagilaeun. Dalamun aya nu nempo piraku teu kocak dengek. Si horeng mitra eta makhluk teh nyaeta ponggawa ti nagara Siluman Bagong. Anu diutus ku Prabu Gahar Samudra. Ari alasanana eta dua ponggawa nyaeta siluman teh kadinya
Sabab si Kudil jeung si Rancung geus wani-wani cumantaka geus wani-wani nyokot jatah raja. Si Kudil jeung si Rancung mundur ka tukang. Kituna teh bari masang kuda-kuda. Ari leungeunna nyekel kana karah bedog. Cek pamikir si Kudil jeung si Rancung bisi eta dua makhluk nyerang. Bener pisan mitra, si Kudil jeung si Rancung teu ieu ngarasa sieun. Teu ieu ngarasa seber nya ari reuwas mah wajar dan namina ge jalmi mojo celeg hareupeun. Lamun keuna ka urang-urang mah geus loncat manten. Paengan nu disebut budak kaleuwihan lenger, jadi lengerna leuwih sagala-galana ge. Sakitu mah si Kudil jeung si Rancung kaasup jalma anu gede wawanen, gede kawani, teudeng ludeung eueuh kasieun. Cakakak eta ponggawa kakak seuri bari pok ponggawa nyarita. Ai manusia edan. Saha ngaran maneh duan? Sebutkeun ngaran anu jelas. Kitu cek ponggawa. Tok si Kudil nyarita. Hei, kunyuk goreng atut. Kudu nama dewek nanya ke si laing. Lain si laing nanya ka dewek sia. Keur goreng patut teh. Tegablek utek. Anu datang ka dewek pan si laing aing teh kaharti nu datang si laing, nu nanya si laing. Asa teu parantes sia. Nasihat yang dikogor ku perah bedog aing Tapi teu nanaon. Teu nanaon keur aing ngelehan. Tah. Ngaran aing si Kudil. Tah ieu tah nu kasep. Sobat aing ngaranna si Rancung. Tah ayeuna aing rek nanya ka si laing duaan Ari si laing saha ngaran? Jeung ti mana? Naon maksud jeung tujuan? Jor-jor ka dieu. Teu kabar teu carita jojeleg teu sopan sia. Atawa si laing linglong.
Sasar, sasap, ngomong gitu cek si Kudil teu eleh gos. Cakakak eta Ponggawa nyakakak seuri deui. Cek pamikir Ponggawa, ieu manusa gede wawanen, gede kawani, gede buri, pan biasana mah sanu nempo banget manehna ya pasti soak. Bisa-bisa ngelepek kapaehan atawa sakurang-kurangna lompat mabur ti hareupeun manehanana. Tapi ieu mah teu kirem-kirem, ieu mah teu eleum-eleum, estuning nagog. Pok eta Ponggawa nyerita. Bonus. Jadi ngaran maneh teh Kudil jeung batur maneh atawa sobat maneh ngaranna si Rancung. Syukur maneh geus ngabejakeun ngaran. Toh, kaula ayeuna rek ngajawab pertanyaan maneh manusa. Ari kaula Ponggawa di nagara Siluman Bagong. Maksud kaula ka dieu rek mawa maneh ka nagara Siluman Bagong. Rek disogrogeun ka raja kaula. Toh kitu manusia. Kumaha kaharti? Kitu cek eta Ponggawa. Si Kudil jeung si Rancung ngahuleng. Nah, cek pamikir manehna mah yen manehna duaan rek dibawa ka nagara siluman. Kurarasaan mah teu boga urusan, komo ieu jeung siluman agong. Komo lamun boga baraya di ditu. Teu boga dulur, teu boga baraya, teu sobat-sobat acan pandatang ge ka ditu teu apa. Ayeuna rek dibawa rada leneng atuh kana si Kudil teh. Pok si Kudil nyarita deui. Oh, akang teh Ponggawa, ti nagara Siluman Bagong. Syukur ari geus ngomong. Tah kieu. Kuring rek nanya ka akang Ponggawa. Naon sababna? Kuring mah rek dibawa ka ditu, kudu jelas. Jeung si Kudil kudu jelas. Kudu temres. Teu jelas, teu temres. Unggaran si Kudil jeung si Rancung moal dianggap. Jeung make rek disogrogeun sagala. Ya. Dewek mah wauh ge teu. Boga hutang teu ka raja si lain. Teu gugur teu angin da saeep waktosna mitra.